bagus nuhun ditampi ku kaula aya pikir saya naon ye Raden Banteng Raden Banteng ya aya naon-naon ditenggelan ku Asep Banteng percaya kasih percaya nelayan ke minggir pilih aya nu macam-macam sok Asep Banteng Udin Batak aya oh ya nang pelek aya Yanto Badak aya Ari Batak wah Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya aya toh Babak toy kajangakeun nuhun percaya aya naon nya dagang anjing mun bau jengkol aja teh eta kana nangis ngadahar naon eta teh atuh mane ngadahar jengkol geus ngakanaon udang udang jauh ngakan udang bau jengkol apa dicampur jeung kuda laut ya jadi ke semua bagus lagu sih hak nuhun mangga aya pikir sari naon ulah masih jeung capek kerake aya meeting sore ram anak yang manis janganlah dibunuh kalau dibunuh silakan urang bakal dibui komo aya cinta segitiga lagu batur nepi ka diruksak itu lagu cinta segitiga teh lagu naon bete lagu toka-toka ai mane bisa ngalagu bisa cincok dengdelet tumila reungit tuma oh sayang boneka peot coba rupa-rupa semua mau kejeng boneka cantik teh aing nyaho zaman Elia Kadam oh zaman Deli Suryani oh kadempet atuh nama aya pikir saeuy naon kulan Gusti kieu bewarakeun ka batur-batur sampean yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi asal ceweknya mereka mana tuh beri lagi teh kawin nanti muni teu beja-beja pantes geuning teu beja-beja teh da geuning goreng patu sampean apa si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu teuran wah leres Gusti ampun eta awak si Bima keris teh metu abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna sarulit merenya mana apa surulit apa naon di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit eta mah sarulit atuh goblok eta mah atuh kabina-bina teuing ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit sarurat suit eta mah suit ai suit mah ieu anu beulah biwirna ai sia eta
eta mah saung tambah saung eta mah rarengat atuh. Tahu ya toh. ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe suung suung tambah belegug nah setika pani guna bina teuing ai suung mah di mana eueuh naon-naon suung sia teh ai suung mah jalan cai gini babaturan got kuluwung teh mau belegug Jauh-jauh kuluwung. ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya geus tong diomongkeun tah mah Eta mah Sumarni atuh. Takwayana si Bima teterak ku pakarang tehnya aya beja tinu menang di persaya. Goh. Eta tah sing atuh Gusti kulan da abdi mah parantos beak dengkak usaha je ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris dipasihkeun ku anjeunna jangan ditode-tode teh kerisna kalah potong teu mampu. abdi anu ngagentian nya Teu mampu. naon banyak keris dipake neuteuk Potong atuh. naon kitu mana keris teh keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narok-nok Kuris kuris jauh-jauh atuh. ya kuris mah sok dirujak hiris nama lamun hiris diharudum eta mah tiris atuh ya teh geus Iris. ai tiris mah pan sok di jero kulkas tiis Iris. Nah kudu bisa ngabedakeun atuh. Iris. ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis Isen. eta mah teu nyari we teh mah Jadi wayahna kaula rek ninggalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. oh sareng Nen Patih Ya, sumuhun kumaha cenah saur endang Patih teh Aduh, cing saur cut memei teh kumaha. dek usaha bareng gawe jeung kaula. gawe bareng dek koalisi sae Beres koalisi mah. Sugan benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada. Jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak. dibabuk kunaon cenah Disabuk dibabuk heula huluna ku siswana. Lain suana layang jamu sekali musada. Jamu Ah, dengekeun. jamu Uli teh sia teh. nyalakeun batu na maneh nu kitu mah baralaga lah olahraga. Banyak adat, banyak gaya. dupi eta layang jamu anu bieu teh di mana ayana Layang jamu sekali musada teh tah kali musada di mana ayana teh di Amarta di dulurna kene. oh Sahat raja sahat. Ayeuna teh saha nu kagunganana teh Yudhistira. Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi Dustira teh mah atuh sia teh eta teh ngaran rajana Amarta Di eta pisan pusaka teh hayana. aduh teu kedah sareng abdi Teu wayahna nagara tungguan. Wayahna si Bima tungguan besi ngencar. wah ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti aplusan Lulusan we sajam sewa. Kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima. teu daekeun Gusti di pasihan roti Kalau di alung kalah disepak hamburger diantep diantep pelukan teh. eta oge ku abdi di pasihan fried chicken Wah, kalau ka di Beak. CF nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we
dibere martabak kira ku pamajikanana. Jadi gegerungan si Bima teh bari tapak bari puasa manehna teu nginum teu daang. Teu daang teh dedak. Laga mana teteh sia? Sudah dek. Ragam suradi. Najis deh ka euy. Jampang kulon da Jampang euy. kulon gitu. Kadupanak gitu. Baru. Di mana mah euy? Oh, beujeng dek. Teu panggih. Ngeuy. Lewek teh dek. wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musana teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi ge rek maca gedong dhuwur kali samung ieu batur memaca yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha ge paingan sia mada kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek. Kana yasin teh apa gedung dhuwur apa? Bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna. Jaga cibeul, tingkatkeun, ronjatkeun. Mangga Gusti da upami diperjanten mah. Nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar. Panyakitna anu DBD. Bede, Flu burung. flu babi, Anu flu tulang, flu kan. anu cikungunya, Anu kencing. aya pangapcap panyakit cikungunya, tong boro cicuyunya cijagra ge aya. Aduh, Nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager. Aya. Can kencing manis. Nya penyakit kolesterol, Kolesterol. meureun. Sia teh kolesterol. Nah, Aya asam urat. tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya. Muntaber. Penyakit oneng. Oneng. Diabetes. Oneng. Bisa lagi. Penyakit oneng mah waduk. Didengete. Penyakit liver. Liver. Nu bener. Heeh. Candara. Aya penyakit liver. Aya. Lain liver mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper. Kiper. Sia. Ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran, kafir. Eta mah belegu. Lain jauh-jauh itu. Kana kiper kana kafir. Alah. Sakitu wayahna. Sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen. wayahna bral lumampah. Jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisi aya hal anu teu diharapkeun. Oh, polotot teh. Aling Aling bere jalan. tong halangan jalan aing anu rek ti heula init Bere jalan gayang teh tuh. kadinya jalanna. Malibir. Bade ka dieu mangga. Malibir tak kasih si ayah atuh. Kagawir euy. Gawin. Balong aja. Balong Walungan. ka dieu apunten. Lain lega-lega jalan itu cegerangan. Sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekil. Ya, Abdi oge bade permios kulan Gusti. Nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula. Tuh, cuti. naon maneh? Bade nepungan ka Bogo. Boga maneh ka Bogo? Boga ka Bogo jauh.
mentas laut leweng gunung tapi apa itu bingung cukup halau na telepon Pulau Kuring di Pulau Jawa manehna teh di Ciirateun Pulau Jawa keneh belum boga kabogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi apa teu bingung cukup siligupai dina jandela urang siliki cepat dadali manting ipeting ngalayang kangus ai lagu rupa-rupa eta ku jeung salah teh jeung tarik deui kalakuan tuh aya naon nu teret naon jo walah dulur aya naon baraya nyuk curug suku gunung nyuk curug tuturubun subuh Burung luku. ngajuk-juk lemur batur ngurung ngojug lemur batur suku gunung cupu bledug beleduk di dagor aya bom hesek aituna alah lain urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan kacolongan ku jelema oknum masih kene diarudum anasir masih kene balawiri lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh ya cucungik buuk mun dibaong kieu Manusia
hoyong eta beri neangan ieu beri neangan hakaneun da aing mah hakaneun teh bancet ka bukit teh kakara wing nikmat dahar lamun geus ngadahar bancet Muncan panggil jati diri menghirup sewangan sirna tina sabar getar tujuan kesayangan tina negara daftar eling mangka eling rumengkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah anak masuk kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung lagu naon dari akang kana hari ringan itu saja jalan alah lagu sungsang jadi euy lain saja jalan hari ringan Kang Wani kawas lu keur ngabang berangkeun dah bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy naon oke ngabang berangkeun hate akang bapak dewe kapuragaan naon panyawat tu damang pun bapak parantos sasasi setengah naon panyawat dari akang ai mimiti nama hareeng ateul juru soca dina juru soca na teh kawas turuwisan mimiti nama ayeuna teh geus sagede dugan geus ngimbangan kepala moal tumor mah kitu heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh tumor anas tumor ganas teh teuing lamun tuh koceak we nyatang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui ayeuna teh boa-boanya teu bisa mapah eta teh pun bapak teh nyatang tos ai soca kagak ma jerit teh cing cenah jang kumaha cenah geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh tah popokan ku surawung sugan kan dipopokan ku daun paria walah supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing kumaha kan cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aitaeun lain wah kalah buru ada kokotor eta teh makan oh nya teh kitu cing merulukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh geuning ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian dicak-celak dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapa Dama. atunya heueuh ada penyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu sote da ayeuna mah geus zaman kemajuan zaman canggih zaman kemajuan eta teu kudu kitu dokter we nya bener kan
keris ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh buku kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cita elektronik boh media citak terus nyebar aku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang ieu loba animisme dina zaman modern ieu oh nyata kitu burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek anjing pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae Kang urang doakeun ku urang cing dina kakiatan amin lahirna batina heuh kaderna gitu dah alah sok sok yang wani lamun urang dinasani Pak Haji Sidik sok aya wae lepatna komo sapertosin adi tengdang sunaria tuna budi sisi pangarti ya kalau yang tete aya ulah rasa pangukulna jeung apesna daya gama anu nyarenang sadaya ngaturkeun lagu nyamarkeunna kawilujengan sadaya kaum dangu nyangakeun mah puasa untung rokona murah doh heup sia heup nganyeun bisa capekeun hirup teh sia dari mana pergi pucuk tingirang bieu teh kan nutukeun di sagong deui lagu da dewe ke apa lagu pupuleuna bieu teh nyata atuh geus teu nyaho di ngeunah bangsa urang geus eueuh rasa dua kan paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan paingan mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan ada benar tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh benar ulah wakan nyalakeun batur Barah batur gini kan ihdina siratal mustaqim naon teh Kang eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah moho hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia paingan coba cilaka tuh ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus bener aduh amin assalamualaikum
Sediakeun rahmat. Ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk Jelas temannya. nyelap sama ai supirna balanga mah ngareti kusruk Anger cilaka. eta utamakan selamat memilu nongeng deh Ayo Cerai. dai Allah mah maha dina sagalana maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge bener. contohna urang boga balong Kumaha? wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun tak anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas mujair milungakan impun milungakan Kaburu. kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan Bener. orai kadut oge milungakan Ngilu. malah nu diparaban ku urang teh tak orai kadut teh ngahakan deui tak anu diparaban ku urang Bener. kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke Kumaha? dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas Mas, simpen aja di ditu tuh. Dino herang China. ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair Jae. Kayak tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah Atawa ieu mah keuyeub. tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok Mas gitunya saya tanya akhir tina pagawean teh Bener kan? nya Ayo rezeki mah ngilu dahar teh. milu di dunya mah dahar kabeh oge Boro-boro kitu sasatu. nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan? saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu Kadulur ka tetangga. saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya Anu bara main mah. mun mana moal rugi geus Salamet teh nu aya. sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi sakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang Ka urang si orang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan cing. aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok Kumaha teh malna teh? lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tak kana suka ngiru jaga-jaga teuing. teu jaga-jaga teuing Si orang kumaha ama perbuatan. ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui Bener. nu mata kumaha teu carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena Ulah. Aya eta kan. ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh Eta mata Pang nuliskeun teh Kang Wani. pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan Mobilan pikiran modal. teu mikiran modal sia mah Kari ini timah teh mah. bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro Ngomong gitu.
Si oreng geus teu diri ngawiwirang batur sia teh si oreng geus teu bisa dibanyolan. menggorengkan ke sesama hirup. Ulah kitu pinggan mah. Moal baik. Jangan menjatuhkan nama baik saya. moal sekali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngamek tadi namanya. Teu ngambek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Bener. Mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah Cing, kumaha ciri? pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan Deh. tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk Nyambung. ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun nya Bener kan? bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati Produser tuh dengekeun papatah kolot Karasa bener aya nama cek. da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina Boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing. nya Bener. paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam, Bahasa Indonesia. tah di lemur aya nu teu apal, hiji awewe teu apal karena bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok yo. Masak tanitah ka anakna, Cing. Buat. ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta. Aduh, itu kobosi. Ma, ini pasakan pakai garam. Ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah. Padahal eta kene Padahal garam jeung uyah teh eta kene kene. Eta di lingkungan keluarga. di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu. Hitungan keluarga geus pegia-kia. Kada beda. Berapa urang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua. Eta kene. Kumaha Kang? Malik Yaumidin. Maksudna Sing sok hartikeun. Malik Yaumidin. Nu ngaratuan di poe A Akhir. atawa nu ngarajaan di poe A Akhir. Malik Yaumidin teh. Eta hartina teh kitu. Raja. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih sengitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya, karena bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rohim. Ar-Rahman Nirrahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahman Nirrahim naon hartina? Cek Akang. Welas jeung Asih. ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, Asih. sili Asih. gini eta barangna mah anger eta. Beda Bahasa unggul anak Bahasana nu beda so teh. beda sebutan. dina bahasa geuninganna beda teh. Gaul si anak. Pek jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksudna Kumaha ceuk Prabu Siliwangi? Kumaha ceuk Lamun hayang panggih jeung aing ya. di mana jelema geus silih asah, silih asuh, silih asih tangaing aya di dinya. Hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Hayang dewegannya Kang bener. Tah
surupkeun eta welas jeung asih teh eta kasurupan ku Prabu Siliwangi wangi nyaahan dedehan eta kasurupan ku Prabu Siliwangi si ngancik dina diri sarua jeung Patihah tadi lamun nyokot barangna oh bener brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing cek urang Sunda ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung cek urang Sunda kecemplung sote ai cek urang Inggris Banuli. teuing buat teuing cek urang Inggris mah kucing barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana oh eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua asin sarua. aya gula amis tuh nu matak Allah ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna oh eta rasa teh sarua cokot mah sarua na we atuh ulah perbedaan ya kan bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta kene sesebutanna mah pada eta kene malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna bakang hah naon cekanet cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baruleh harita teh percaya cenah dijahit we marukana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng sebutna tuh jadi pegek teuing teu mancung teuing teu tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun sebagai ulah di uang lebaran tahajud nya bener Kang yang bejakin ke padada aduh ampun tah gitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun bersihan hati ulang bersihan baju gitu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sote ngabejaane kasih lain ngelingan ulah kamandinaan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawaeun balik cekolat tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran bahan pikiran neun pikeun kasalamatan urang tilunya ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga mah kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang kene jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 24 jam kenal 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui baik dicarekan pege kudu mancung mah bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah
nyawa kayak sebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya meureun eta mah ngawayahnakeun manehkeun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru abdi jalmi soleh kan kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin si ari mah kana hianat eureun nya kitu teh euy saya jadi guna diedit ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya mangga moal kang ayeuna isin ku Bapak Wahyu Effendi itu isin ku hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih isin ku Pak RT isin ku Pak RT kan isin atuh ku Pak RT nya ku Eyang Atin wasir nasib ibu nenahnya naon pek siapek khawatir nasib ibu nenah oh khawatir ku pamajikan dewek ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek alah kaseniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitasna kan nya bersatu dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya payah kayak kelengen depan urang teh kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna makan dewek mah mung narima murah ngadalang nah hari akang wah anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun kira kebagian anak kang nya kabeh kabagean sararea ame rata nya keun bae aing masa bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan bener kan gitu 4 jutaan duit gede tatakan pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna insya Allah karena suka balik ke wayang TBC lain ngewayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh oh nggak MCA gitu atina naon hirup mah mawe rupa-rupa cara hirup mah mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sararenya amin kang amin alah di sini ya sing pajeng dia lah menikah reung sorana naon mana di nuki aya sora doser di sini bot buat kayak di sini Rapli ini sora kayu putih bot wah toke bro bot wah omak bro angin gede ya ulah kaget bot sora tutup tarason sebot woi ngawan teh belentuk gitu inget tuh bapak bisa dedengean sebot atau manuk beo kompak sih di Tembalang support sebot oi gimana oi saya sering aduh saya aja kayak gitu almarhum saya ada Kang Kosin penting iya mau orang ibu pulang sebot siap gimana oi saya si lain saya sering tong heureuyang dewek oi dewek keur bingung diluweung ge mah bawa-bawa deh kadekang bukan kawani ya keur kieu teh datang alien alien teh naon jo alien makhluk luar angkasa alien deh turun ka dunya berarti kan apa sih luar angkasa luar mana angkasa teh belamanan kadipaten bedi tuh si agama dari alien tibayah teh ngulon alien teh eta teh luar angkasa teh nyaleung we kedatangan alien mah aneh sahanya euy lu kateuing akang
Sa teh nu tadi teh euy. Balik selain itu. Teh maukeun wujud sieuing. Lamun jama. Untung nyalukan ke kajauhan darinya malah laki. Sopan. Nah memang aing teh sieun. Etika pakai. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya cerang. Aja serang neangan lawan. Aing saumur hirup canyaho digetih sorangan. Wah. Sok. Pangdodetkeun beuteng aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Halus ilmu nang tanteng. Oh iya ona. Emang aing teh sieun. Kira-kira lain mah itu kemana? Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. Percaya. Di pinggandani aya jago ngaranna Gatotkaca. Eueuh. Depak tah jeung depan aing mah. Di Jemron ku aing mah. Emang aing sieun ku Gatotkaca? Oh, jebrod ku aing mah. Cadu kudu mun Kecil. Heuh, aing ada cacat. Gatotkaca teh dudungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongko. ada sampai rupa hade teh eta. Berehan ongko. Waduh. Hese neangan dudungan aing cara Gatotkaca. Geus ya gelo. Heuy. Aya kareuwaso. Geus ya geus. Kan bade ngahapunten ka abdi. Geus. Nah, sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan bisaan maneh. Pun bapa udur. Aduh. Naon? Pun bapa teh damang. Sakit. Bapa maneh geuning. Aing teh babari doa Cipanon. Punten agan. Pun bapa udu atau damang bagja agan nuhun agan Anas dieun lagu sedih. mudah-mudahan agan cing panjang Yosua agan mempeperiheun pun bapa teu damang Anas dieun lagu sedih mengalak bacot. naon agan ningangan sirah abdi wae Saha tuh nya teh. belum sedengai Higal lah maula. mun-munan dengan nyanyautan ge tadi Sono mingkat. geus sabaraha poe bapa maneh geuringna kan parantos sasa tengah naon panyakitna baru si sabelah sampai ieu teh socana sampai anak baru Mastakana senal oge ulah nu hiji nomor 42 Anu hiji. nu hiji deui nomor 73 laras agan sanes akon-akon kelas sanes ocon. pun bapa teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula pun para gegeden maksudna mah pada nyuhunkeun dihapunten bilih anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya Watir geus kitu mah bin. teu acan tega abdi teh sing jadi budak yatim Can siap. teu acan tega abdi tega jadi budak baong salilana sampelak kakolot Kan ngahesekeun.
ngeheseken kasepuh Can bisa mulang tarima ai kolot kajaman tepan dompet na teh dirah-rah teh artos na teh leuheung lamun disesakeun duitna dicokot ganti ku seureuh tong nyiniran ai Bukan dibayar. kaget kun nirahan ningali kaget kun nirahan ningali ingkang kasranok satengah king marga sastra jingga agan semah kapihatur diterima mot ti abdi ge teu kantun terima dola guaan guaan abdi teh ulang syukur bagja kumbayangan kumaha maneh menang pansen milarian paman Arjuna teh wah lapur ulang juragan pangaulaan teh kalau biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyamper ka abdi ieu mah teu aya ulang Teu koling-kolingan. teu serat-serat acan susul ka anu pan kitu biasana ge biasana ge kitu nanging ayeuna mah lapur ayeuna mah nya Mas Rami ot nah maneh nyaon teu naon lah Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya lu teu aya geus tilu panggung teu aya acara nya teu aya Pak Kangjeng Rama Arya maksudna milarian paman Arjuna lu olah tiga kieu kaayaan ayeuna katurup katutu bapa maneh geuring teu damang parantos sasasi satengah menit teu lebet cai-cai acan saha nu nungguan ditu pun biang sareng si gareng kitu pulang ai maneh dikirit ka mana atuh Umawi bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan ieu mah manawi sareng manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu naon saur pun bapa teh ujang satengah teh eling bisi dewek isuk pageto dicabut ungu bisi diparengkeun dewek rumpak cengin diburuan kitu amanat teh alias maut iya aing hayang panggih heula jeung nunungan kitu tah amanat teh itu amanatnya pun bapa teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah teu aya piletaheunana bener Kang ajri abdi teh ulang kiraku nunungan kedah angkat ka itu dewasa deui nyari dewasa abdi teh dibejakeun ku kaula tah kitu kan saha anu diharapkeun ku bapa maneh sadayana kan si gareng mah ayeuna teh parantos nyieun peti dumeh nunungan bade ka itu oh dajang naon peti itu peti model ondangan teh geuning Wadah amplop. wadah amplop Pasti tong. tong sanes kayaknya katang agan Sieu mah sok dikomersilkeun. nya ieu mah kolot gering teh dikomersilkeun nya gajah geuning teh kamari we da kumaha di pasihan artos geura naon ieu cenah ka itu neangan sereh seureuh urang godog urang godog urang peureuhkeun nya Malah dibelikeun lo next. kalah dibelikeun useup da bapak yang teri da lain ku useup teri mah mun urang ka pasar we teh teu teri jeung urang mah eueuh da kudu di laut teh eta duit keur meuri martabak teh teu kacongcai teu aya kene Aya di mana aya? nah naon eta kitu saja binati palai di layar kununungan teh cenah meuli oleh-oleh yang martabak daing teh geus teu sagala teu asup
aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telur nya ya urang beli we teu naon kaula teu naon lamun kaitu nuhun agan sedasana ge ya saha we anu haat kerasa ngalayan begitu. sanes teu terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara ye si gareng wa gara rumah dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun Naon maksudna? nya maksud eta WC dipenek maksudna mah hayang aya ganti mun Aya ganti yang ngarehab tempat nya Ai datang ka ya atuh teu aya halanganana dina lebah dia hayu urang ini ngana perlu ditepikeun heula ka karaton nagara ka Wa Prabu mawi gitu kan menawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging daah moal mungkin ai Gusti Prabu mah lan ya pasti lagi meureun nitah kaula mawi gitu kan geus dibawa ka mana wae ubar ka iman we ka tante usup. ka tante Yusuf Aduh, mereka torekan itu. mun katorekan kumaha mun pegat tati koro teh duli genggerong-genggerong aing Sakit aling wae. satu Satu. saha Alah ini heumpeng gitu sholat teh meni wibawa. bawa gitu. Leret atuh rek diuk teh. sugan teh eueuh lomang meni loba lomang ira dek diomeanana ieu jalan ka dieu meni lomang wungkul Wa Batara bot kan Wa Batara Wah, mana itu di luhur ih baru depok itu Gusti Batara Kresna alhamdulillah Gusti kebeneran euy aya aka apa ai Kresna budak saha cing. bapana apa itu apal kena pencak kaki sih mah Oh, sah. Budak sah, cing. anak saha putrana bapak dalang nang taryana Tapi jauh-jauh kan. Anak Masudewa. Ini jauh netes semplek nincak semplak Ya kitu salah. di nilai. paribasa sih itu dirubah netes semplek nincak waduk sebenarnya mah ya bogo manehna nu ngarusak mah Sudah jantung ketik. nu mawi caya ngalihan da pugu abdi teh ngagugulung pun bapak kulan mah maot teh bapak maneh kunaon Aiteun babari juut si Panon eta mah. Dramatisir sih. babari juu eta mah Teuing nya mangih kesedih teh jawab si Panon. mangih kasedih teh tong borok kitu eta mah aya mangih suung buruk jo guwuwuk teh ceuri Naon maksudna ge? teh naon maksudna Kira suung ngereceng cerikan dari besan. bapak maneh geus sabaraha poe geuningan sasi satengah ulah ayeuna teh parantos teh tiasa aya nu lepet tuangeun boh leuteun oge ai kapal aya ageung martabak telur mah Baju ngajak roti bakar gitu. da wala asta jingga lamun sia init ka pusir dayu aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna ngerakeun anak teh si goblok kapi-hapean goblok teh geus mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureui teu boga tumpa-tumpa sih eta mah Teu bisa. nya teu jeung adaptasi. adeuh Teu bisa ada adaptasi. biasa anak itu meureun kacerik-cerik si eta mah komersial Segala rupa teh jadi duit sih. Teu bisa adaptasi. teu boleh jadi duit we si eta mah tina sagarupa teh Benar. da aing mah pangna kikiran dah yang loba duit tapi teu dijabah nepi ka ieu ge aing geus loba aya nu mau nih Eta teh barokah teh. eta nu katingali ku maneh panyakitna naon
awit nama bulan Turuwisen Luwisan dina teh Sapira tuluy hareng sok naon entok bareuh patuanganna teh na ai bareuh mah ti baheula apa maneh mah nah panginten kitu rupina ayeuna teh parantos sagede muk malihan sagede kalapa ulang gegerungan kulan mus-mus les teh emut di bumi alam ai abdi sedih teh tatacan tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot ai kapal lain ai abdi pangna luntangan tunkeun lemur teh nampi utusan sintipun bapak cing cenajang pati-pati ninggalkeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung dunungan jeung saha we anu kersa ngalayan ka itu si eta mah bener aing nyaah nama gede ka bapak teh gede tapi aing keur cager ngaganggu we di pacilingan gara gejebur batu di baledog-baledogkeun atuh bapak teh ti pacilingan teh meni rancucut ajuan aing deungeun-deungeun da kadeungeun-geungeun oge tong kitu atuh da pika geuleuheun meureunnya Ate jeung ari ngomong matahan bisa. kadeungeun-deungeun sarua pika geuleuheun tak kitu lang buka aya peryogi mere dunungan nah musuhna eueuh teh sakilat Kawan kan? Sila kawan. lapor kan tuh Ai sugan teh nanyo aing keur gelut. Menak waci. kabeh bat ku Kayak kuat nyem. lah kemudian Saya yakin itu nu bakal eleh. karina boga keyakinan lagi Aing manawi teh. Kan? Kumaha? Aing maneh di mana bieu? Nu mawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna? sakilat Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes ka handap. Gusti mebes ka handap kumaha? Abus kana jero taneuh barang disekat di kepret di dieu. Leungit pun ka jero abus. Sidik ngaliangna. leungit tina paningali bete kan jero Pami aya lemur manu caket mati dieu. Naon? Ngan namut urak. pugu da Buku beleuweut udah belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. lain menipung sat pisan Wadagna ge pacul. Buku udah taneuh teh 2 meter belum. Teh jero hadap teh teh. menipung sat pikiran Kumaha geus nyebut? Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan. Akadeuna deh. kangge isin Di Wirang hongko. Manya aya jago kitu. wah ya teu bisa lewatnya kan Jago mah biasana mah sagolet pangke sacereu pageu. oh Ari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka sakatewak. bisa Da eta murid cenah murid teh percaya ka si Cepot. Lamun si Cepot teh percaya mah murid nepi ka kieu. Tak kuasa Geus ya. dunungan keramak ieu mah di Banyolan atau menang panyokok cenah teh musuh. oh aduh Ya, kemana mana saya teh mah paseang di mana-mana teh. teu make pikiran cenah Ngomongna teh kitu saya teh mah. ceplak paham Cing daula pandangan maneh-maneh. Ulah, Pandangan ti maneh kumaha? nah. Tekedah make jeung bingung. Gampangkeun wae cenah dah. Geus tong pasea. Apaan agan teh kagungan saderek. Saderek agan nu dihandap. anak tibak-bakan Emo teh katuang raka. Ieu. wah Nya agan teh pan kagungan saderek dihandap. Saha? Kuuk. Sabok sia we. nah eta di Banyolan wae dunungan keur serius teh Baik, Juragan Anterja pan dihandap teh di catur pertala. Catur teh opat. pertala Pertala bumi. Geus. Udah saya tengok yang berang. Alah nuhun da nuhun kaula
nyapaikeun don laula boga lancik kakang antarja kang kakang dihaturanan linggih mangga jadi punten kan punten capok siapa ini Nah, dihaturanan linggih kan nah itu di Banyolan wae sih temannya. kakangku dihaturanan linggih kang hidung suku nilep Morokan ya batur mah. puas Batur mah jaga ilmu. baik antarja rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng saat waduh ngatur ke semua baktos Yai nuhu Yai Geus piomongan we sia eta mah hirupna teh. yang teu euy di perilaku teh semah kapihatur kulan nggih tarima Mun urang mah geus sakitu geus ngagoler teh tuh. Kana heureuy teh. nah agak teh kumaha ieu teh ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh eta jadi tukang naon Di tukang. jangan main hakim sendiri ya betul aya naon balik siapa itu Balik atuh saha di tukang. aduh terus balik agak siri Daing sia eta mah hirupna teh. aing kakarana podunungan Wuluh Tapi kada boga pikiran eta mah. gan aduh semah kapihatur gan bot gan don bot gan don jangan mana gan jangan mana lah non cenah cager maneh oh alhamdulillah ulah ari abdi mah pun bapak tidak manggan don pun bapak tidak mangga bawa mana bawa mana lah non cenah bapak maneh sumuhun akan bapak tidak mangga berapa lah berapa lah sabaraha poe cenah 3 minggu akan 3 minggu oh sasasi langkung dulu teuing lah dulu teuing lah nyah teuing jangan uluh gumawi ulah nuhun akan teh cerita panggeus jeung abdi di bot lah diuk lah diuk cenah diuk cenah Ayo katuh. Ayo diuk di mana we gekna cenah mah. di mana we gekna sia teh mah mainan payu hapunten we Rai Gatot Kaca kirang sopan rupina keke ayo lagi ayo aja lanjut yang ngomong ini terus Meni teu Kurang anu salsewe low tong make hai sembah kapihatur lah tuh bejana apa pemain kering ulah bejana apa pemain kering sumuhun kulan 2 sasasi satengah naon pajak kita naon pajak kita panjawatna tidak bareuh kula dina juru sosana palih katuhu kulan berbuat bener lah yang diterjemahkan yang bener henteu geuringna leres jadi guide tidak mana jadi naon ngaranna pajak kita naon ngaranna lah ngaranna pajak kita naon lah Udah aya juru basa we. naon cenah panyakitna duka julan bener ulah sumuhun hayang teuing ka aing mah tong nanya Susah ngajawab Kang. mudah-mudahan ya kadang-kadang moal wah takding
Geus rekes bener. jantungan aing mah ya eta ku ceulina juragan itu kaca memenuhi cepet da aing melila lambat teh Eta ku silih ajen. ku silih ajena aing mah eta kalaceuk nepi ka duh ramah tamahna ai si dawala ka aing Hormat. sajabana teh campelak teh puak-paok di ka aing Boga kabogoh ke di piheulaan. eta ai aing buka kabogoh da di piheulaan ku sia teh Siap lah. Pot. Lah, Jadi dia. Jaga di dia. seperti bisul ulah Edan siang mana karep aing ngomong teh. naon nanyakeun penyakit bapak aing naon bisa Teuing cerita teh sia teh mah. eta ku gancang teuing atuh ah Asal si uang aing. Lah, siap di dia. siap Tah eta Cepat mana. siap lain ka akang deh ceritanya tuh. Lain urutan batur we. Ayi. Kaluhur. Dawuh. Akang kalap. Ya bareng. Siap. Siap. Hayo. Ya. kurang bener gersok wow Sore sapi lapar. naon sih naon teh naon daek sakitu heug sia teu kajeun sok dola tong nyaan siapa kitu ah Heuh atuh nanya batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun Kemarin nyeperti. kan mah da biasa da ieu memertikeun oh sok atuh Namerti. sada sapi tong disangseurikeun wae atuh Da ieu mah tuh arek. Da nyepertikeun atuh ieu. Aya naon kajadian naon Dimas? nu mawi teu aya naon wah atuh moal dituluykeun tamat da wala atuh euy da wala sakedeung euy Moal bisa panjang. ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak Agak amak. Cing udah. Aya kejadian naon udah? aya musuh Waduh. Teu kabejaan atuh Kakang. apan ayeuna goblok nah siapa jadi ambeknya kaing Esa dibawanya di waras cenah mah. da sia lila wae meni ku aing diborong sakalian akang dek budak ka handap jung kaluhur sia kumaha ai kaluhurna naik kana tangga kalapa ai ka handapna deuleu aing Eta. ulah kumaha tuh kuring kaluhur kumaha sia ya moal rek ngelok mah kitu Teuing. inget ke bapak aing ge Naon Kang? heuh Wah, kumaha urang teh ya teh atuh jeung inget ka bapak teh heuh nya teh pikiran terus ras. ieu bangsat can beunang deui mun urang mah juragan internet teh bawa HP SMS. na SMS na panginan teu HP-na merek ieu. kumaha nya Udah kudu pugu. naon HP teh ya sia mah da Uper. di Cipatat loba ngagarantung bodas nu tape atuh teh mah Uper sia eta mah. tape Nokia kalau packing Tong make nolompat. heeh Ieu duh aduh eta dola Ari geus saweula. dari dinya atuh bawa ngomong wae HP we Lain kuleuy. sia atuh mah didengekeun dalam mun sia mah ku aing kitu bieu sia nu bawa ngomong cek aing bina-bina teuing sia Lain mun urang mah gabruk gitu. eta meuni sabek-bekeun aing bieu lolep deh ampun dikesakeun ya reng Kadieu sia nah sia teh kaos lin kalanceuk ke kaing teh heuh aing mah dititah teh mending ngulet
lain ngulet meureun manggi naon sia di jalan lila-lila teuing Manggir jeki hampura reng loba kejadian gitu tuh bukan teh teu kabeuli deul hayang martabak teh kasaha me ape duitna teh kasih goblok dicepot masalah deui Pak, semua kape hatur lah. Nuhun jang, ieu bapak mah. Tibrasa rejang, tong diganggu. Nuhun. wah nah saya tuluy jeuk si teu wala duit beak ku sia untuk dibulikeun kana martabak lain nah si teh wala ngadukun wae ya diuk tong pasya mung deukeut yang ku si garing mah jalan mana ampang leungeun oh Pak Si katuna hersai jang. keun bae entong sieun entong reng ada kena disuguhan tamu mah halus saya kena gitu teh disuguhan mah cai kopi cai teh bae mah Geus entong reng tong. ieu kudu saya aya we bedah saya aya dan salira diri itu teh kada teh hanaang Ih katutong make jeung kudu dipasyakeun kitu ini buru-buru na hersai. nah goreng-goreng bulu hayam goreng pulang aya naon akang lain itu bapak aing nek disuntik mainnya disuntik mun sagede kitu jarumna Gusti wah cilaka Pak peleuleuyana Pak kena pasrahkeun dak innalillahi wa inna ilaihi rajiun nah da teh acan mah dan nyeri na bakal leuwih atuh aing ngaran-ngaran maot teh bakat tingku nyeri eta teh pasti ya akan luntur dulur lah asbaraya wah teh dulungan teh barang leungit pencakaki teh dunungan teh naon paeh bapak aing ayeuna edan da kan edan aing tinggal itu cirikeun kadang boga dunya sakumaha karesna hayang nyaho sanagara Duarwati ku aing diserang maju gitu perang jeung aing ari omongan ada udah suaban ge suaban ada udah haling ku aing haling dek di kumaha bapak urang Gusti lain seuri Reng abe cager. lamun teu cager Mun teu cager pasti meureun maot. waduh jo singkil we tuh asupkeun deui yeuh Reng haling reng. Abe cager. aling ieu sia kali blok deui teh blok Karunya ku polosna si gareng. sumuhun urang Tobat teuing Gusti. Mun dijul-jul nya makhluk bieu monyet bodas aya monyet beureum. saka monyet bareng maka Eta si Pahang ngomong beda gitu. tapi tinggali rupa tukang lah Aya awak halus aya beungeut tapi kamu rasut gitu. Karunya ya pangawakan awewe nepi ka kieu. wah aing teh rek maehan si Bima tah si kurang ajar paeh henteu nah geuning kalah cager deui Salah sia atuh. Dek ngalanyawa batur nyokot layang jamu sekali musada. Eta teh layang jamu sekali musada teh pan moda panawa, moda Bima belegu. Ai Bima digogoreng ai modana ku sia dicokot. bener eta Dasar kemana karep ngomong je abong awewe jiwa pareman. bangsat jablay kang tuh utang pati bayar pati Bangsat siap jablay. wah syukur aja kumaya cek bang one kumaya Eta monyet euy. Tepat kitu sasaran. wah pas pisan Gusti mah Gusti Batara Nepi ka neuh-neuh gitu. nah di akang atuh tong dipelong wae deuh hartina maka lurah teret deuh sasaha
sahanya da babaturan memisah istirahatna sokenya nah saya ditanya saha teh anu nemalan saha da bisa imah atuh neka karunya keur mangeye aduh ampun kumaha cemot hengeng lah pek tek dimanfaatkeun tenang aduh ya luar biasa eta atuh da ngagoreng batur ngagegeuleuh batur dek dialanya mah batur da dina bibirna ge beda tah sarua we jeung diwawarkeun ku maneh goreng bibir iya gelas ya alah mojong nyekek sia eungap mojong nyekek goblok ya capek lu alah geus kolot eungap we capek ya bro naonana si Bima sia dewek guruna ya apa percayaan kan I don't believe you paduli teh goblok nah sia kaos nu ngarti we naon artina bieu beuing ban pintu kan sugan teh ban bitu aing teu percaya ka sia paduli teh what ban modar sia aya anjir hebat euy usikna euy rancing geus usikna mah aing apa sia guru sia Wahyu Effendi nya percaya nyahoan geuning ceuing weh ya sia wata aya goblok what duh anjir eta gerakan nepi ka kitu mah sok sia luar biasa wah keur beungeut goreng patut teh berwes jabrik tare nyisiran wah tara manis si berwes si taramani mata goreng nasi jempe nah walah si goblok jempe teh ngaheujeun geuning yang itu aduh teu kuat weh tak update tuh yo Dah gitu ai hirup kumaha di tukang teh. Ai ka kumaha nu mawa we. Nya. Kitu tatrun. Saka eling ja aing mah. Kumaha nu mawa we aing mah. Ya an euy. jeung wargi teh kitu Lain eta mah aneh ku Gusti Batara Kresna. kumaha Kang Jalan kaluarna teh lintang tineang gering Bapak dewek. ta eta